Hei, ulah kaget, ulah kaget ya kula ya. Coba tepungan heula, kumana tepungan heula? Mangga. Dulu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon mana euy? Alhamdulillah. Heuh. Islam. Sami atuh punjeunna. Sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Kakantun itu di Saudi Arabia. Uluh, kira atuh bari janak itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunyanya. Waduh, bangsa aja. Lumacak. Iya gitu anu ngababakan teh. Hei, sangaran. Uring cepot nya. Wah, siapa deh? Cepot. Bangus gitu make jengaran Asep. Budak gurenya euy. Aduh. Ai itu nu tukang. Uring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Ini jauh ja euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Hah? Manusia. Wah, kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy budak meureun. Haling teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitas da euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Rantau sering kan. Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Hai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Ieu teh. Heeh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh, nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang batik tik pro sebab godong sabo boko Hartos tauhid itu. Karunya. Gitu bisa apa? Ya atuh hapunten we. Oh hampura, siapa? Ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh. Ya. Aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong. Aya kitu. Maneh teh di dieu teh geus umur jagong. Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. Hah? Aya mere. Aya kaingetan satolol mah. Nengah henteu sia teh. Hare-hare sia ngagade lain. Cing make polo. Sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu. Wayahna dari detik sekarang lu
satu rombongan pergi. Kalau bisa dari mulai sekarang Anda semua harus melalang pret. Lain seri goblok. Dina si aing. Lain marukana mun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Saya laginya. Jadi kumaha teh? Dek init moal. Ya kumaha dunungan kuring atuh. Hah? Kumaha dunungan kuring? Lu punya majikan. Ya ayah. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Keras Kang. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu dah, berarti maneh teh ilegal. Heh? Ya. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir, lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Heh? Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh, ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning, juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanya ahun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh. Kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik. Dipaehan ku aing. Nya kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah da. Dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep da dengan duit teh. Da lamun boga keur nyogok mah ku aing dibere. Dibere menyingkah. Da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing. Pemasukan. Hayo nyingkah. Anjeun ulah ngaganggu ka kaula. Lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah? Wah, bahan ribut ya, bebeja aing. Repot lan. Siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya kan
Sidawala bejaan sena laporan ka Kakang Bima saya tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo aji mulati tegar ya aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permana tinggal saya urang ajar satria hebat manusia Janaka modar kurang ajar kurang ajar aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wih sia up ya sia benang sia iya dai tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing ha itu awewe tinggali awewe mending geulis mana tuh lain awewe lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya howe aing we wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya howe aing aduh cilaka lu pilarian bisi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahangan cilaka abong kena dedemit rasa-rasan carek kitu teh kitu we urat batu urat batu dedemit batu aduh abong kena dedengkot nepi ka urat syaraf hirup urat urut teh naon sia teh lu mana we teh daya dunungan lah abdi teh lu ngagidi ge ngabantu ieu heula kuran cak dunungan kana saya je tadu dek naon wade ngiring nemak atuh tuh waduh nemak nemak
nemak. panah. Wah, itu kulan di Sukabumi itu. Ayam pelung. Ayam pelung. Kulan tara-tara di sada sabatnya kau di huluna. Di nama senjata. Ayam maneh, sanes anu sanes. Aya jalmi kulan nyung eta tataros abdi saking kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada. Kita ayo cinta kukuring aya teh disada wae mah nya dipencit ku abdi teh. Da teh ada jalan atuh. Nya kumanehna dagingna ku abdi huluna. Nu bogana mangharep-ngarep we. Lain umara di Bodaran. Bisa maneh nemakna. Tiasa ti eyang atin di Sukabumi. Nya sok atuh ka itu. Lan di ditu nemakna sae. Sok aja gerasa sila jeung denawa-denawa rasakeun panah-panah pusaka. Moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula. Tapi ieu mah nyingsieunan wungkul cenah nancep dina tatangkalan. Awas. Healing dawalau Satria ini pelet itu kapacok. ieu Bambang Somantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi. Wah. Ini mampir Halah modar ku aing buta kitu tinggalikeun Tahu yang syarikeun sia. Ari aing gagal teh. Manehna ngetan senjata ngidul. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh, da naon ge kudu belajar. Hah? Belajar latihan. Nu matak mi HP ka barudak-barudak kudu dek sarakola. Sarakola ulah bodoh bade akang. Heuh. Sambungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Hah? Oh, pengalaman. Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Formal jeung pengalaman. Kitu. Lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh heuh. Ah, atuh da uyuhan sakola gen teu. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Tapi dek kang ngeureuy we geuning. Heeh, jeung panggilan akang teh. Wah, baturnya andel. Naon-naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing saririt kitu alah.
pada Melayu Dewi Arimi sampun dumugi Moka Malinaan Jamangka alam berkata Patimo Kalalan Jawan Ungguk karungan budi Agamahan Jalma wetami Pinasti salamati Moaya nunyisiku ngajar ke si bapak saya kusi diuk eta teh tarik naon tarik kumang eta teh aya terasna tari eta teh tina tari kumang teh jadi tari riseun Hidup selang-selangan lepas tina sabengketan Moal panggih pajanun kasenangan kaget kunirakan ningali kagetna ka kiri-kiri ningali ingkang sampun prapta Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah dalain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah dalain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti manehna nu salah manehna nu ngamuk manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge kurang ajar sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing lemah caina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu kacida teuing eta mah ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaen atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keding eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh lain digabrug panah Gusti sarareukut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot
bulan Gusti tapi kasep luar biasa urang kurang ajar kasep dari naon nyarita kasep jelema kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut ya rupina teu aya purianeunana kulen Gusti tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cuma ada geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangakkeun Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning kaulanun kakang Arya kapihatur kakang godeg kakang Semar munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan agung diuk lan diuk sae udah matak mung hiji juragan Bima cek kitu geus soak loba disentak jadi we tenggar kalongeun semua pihatur ageng diuk nguningakeun pulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang daun kumaha salamet ya salamet pangarsa pangulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dileujang kadungsang rebut kakawasan rebutan heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cukolot teh mah baheula geuning kudu ngindung ka waktu mi bapa ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat iih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT. Wah balik. Bari na oge nah.
Nitah nu kitu patut nun. Manurut masyarakat lagi. Masyarakat teh batan ngurut bakal ngejebian. Aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani. Mung eta teh kula teu acan kahartos. Karti kumaha? Nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton. Ai kitu. Wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat. Ai eta pangna ngarugrug naon? Maksa kudu nyingkah ayeuna. Kudu nyingkah ayeuna. Teu pino. Sorak kenahna dia. Kepung. Gan. Jiga. Singa tos anjang palang siang. Buru-buru bapak nyumput ke cu. Bapak mau bisa lompat ti heula ka ti heula. Aya anak. Bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe ka tujig. Kade sing hati-hati di lejang. Jiga red. Bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga. Ayo pot buru-buru. Tingkah kitu. Init. Aing tangka sawabalana kitu akan. Jaga inung aing si Babu Kunti. Lah. Sawios ku abdi we dijagap agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kadea cing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar. Tobat anu agung Dewi Arimbi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salira nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeut atuh sakitu browes atuh na beungeutnya mah ti rimunan ku anu nya tingali mah kulitna we Woi, udah ngopi belum? Kediam-diam baik. Ngopi yuk. Nya butuh adi mah abdi gaduh duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu ti Tuti Lebak
kau lagi apa jalma anyar meureun karek bebulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kali teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawit teh mah ka urang utan gitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anak konda adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah teh budak-budak teuing Arimbi belegug mun ka kuping gua beli tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah BKI Arimbi ta eta Arimbis alah urang mana kaula teh ti puseur dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba eta nikah Arimba incu na bah ameh meureun Rimba tah mah Rima eta mah jadi polisi Rima tah mah si Demang tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh sajadi teh oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu kalah soleh ku kitu tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bujangan kene itu gede boros budak teh mun di rombongan masih ius gede boros iya lain gede boros ius mah aingnya gede hutang mun di rombongan begitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngeunakeun kaula Arimbi ge da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak ya apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersak kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula
Ajis nyingkah tong ngaganggu aing. Tobat teuing. Paling oge di ditu mah deungeunana teh bakal kaklalai nu kitu mah kabukina teh. Nya. Jeung pai cucunguk. Ada napi goreng simut. Da aya teh nu bogieun kana simut. Heeh. Ada ngeunah. Mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah. Nyaritakeun gitu. Kumaha? Bima? Naon? Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur. Tapi ai dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara kaula teh manggih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimang. Gan. Daek sia kanu kitu. Teu hararayang teuing. Kumaha kinten-kintenna? Neangan lalaki bangsa sia. Tobat teuing Gusti. Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula jeung hareupan musuh rebuan tibatan jeung hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu. Tobat teuing. Rasa cinta Ayeuna di sidik-sidik mah alus awakna ceuh. Nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung. Hidimbi Bima hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya. Atuh mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh leres. Leres heueuh. Jangan mau disingkirikeun we atuh cicing. Kumaha upami aing kapenak? Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta mah sok dibeja-beja. Sabab bibirna teh bibir aweweun. Nya ai paduduaan kieu mah kaula teh daek we nyai. Bener eta teh Bima. Bener nyai. Bener pisan. Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton. Bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina? Loba. Seur jalmina sabaraha hiji? 200 juta. Atuh sanagaraeun. Temino sanagaraeun. Pek geura akon. Kabina-bina teuing ai salira. Tobat. Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu. Asaku kabina-bina teuing nasib diri bang jawak. Bima. Kaula teh sakali dewe dek nyuuh. Dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira. Bima wis, sia. Ampun Bima. Kaula teh sujud ka salira. Aing kudu kawin ka bangsa buta. Urang patut berwes. Ampun wes ya. Nanaona ya. Sok sia. Ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho. Mangga bade disiksik dijen jadi casak diwalang-walang nyangakeun Bima. Ngedan. Obat.
Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu teh sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede kitu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima kitu kaayaan aya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah. Mina teuing Bima. Tobat ieu teh saha? Ieu ibu indungna Bima nu. Aduh, ampun teuing sadaya-daya ibu. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Wis kena tihin pinasti kersah yang wedi mapak bayak kenalara jadi salirate ibu Nabima leres gelis Sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di nagara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aya deui si bapak eta jeung bejakeun teh. Kagening eta si bapak tani ka dieu. Ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak. Menak jingo nya. Nah, maneh teh. Si bapak eta ketok alin. Kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan. Sabab bejatir bener percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir bener percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh kitu pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa atau jadi penayagan atau jadi peralatan atau itu tukang tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako gitu tah bukan salaki eueun abeuh teh kitu ngecebrek kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada barican rasa panah limpung malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka Janak pisaan eta nanti corona aya naon nya euy da dewek na pikayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha deh oh teuing deh turunan ti Laut Kaler Kalimantan gebede itu deui. Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana wala dia balat tamtama ku tuang putra Arjuna gempar.
Kaula teh nafsu ngagudu-gudu amarah teh kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha. Barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima. Kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama, kaula teh amon sorangan hirup teh satadina. Ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate, ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan. Pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang. Halo. Teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok. Aduh. Tuh boga awak-awakan teh meuni brewok kitu. Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh kahayang malangsing. Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya. Bujal jadi dua digigir. Gitu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we wungkul. Bakal bogoheun Bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh meuni pikageuleuheun. Ibu tulungan ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan ibu. Dedeh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang teh nyemahna teh nah ada asal aya sanggup gede ka kada nyemah. Ayo mah are-are kolot lain nyemas teh. Naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina zaman kiwari ge kitu teh. Aya we nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna. Naon bedana jeung nyemah ka roti? Kata kurang mah tarang aku nu pikanang domar. Kitu cing oge. Tapi hasil wae pada marip. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti Nalibrata watek wantos hiji istri siswi na Resi Druwasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngageulisan ieu Dewi Arimi ku cara menepung kanu Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata deh ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan. Cai, kopi-kopi. Eta geuningan. Miraat moal. Rasa namanya acoy. Murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang
Aura cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngicup aing Gusti neteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsing jadi menarik jadi menarik perhatian atuh Jadi keren we. wow keren Jauh bobogaan kita gitu. geulis kaulah nun salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun cing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu nggerebeg ayeuna mah juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang geulis tenang anak king coba ngalih ka dieu nung coba teuing Gusti Babuku teuh teuing Bima iya sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubieu dipantingkeun teuing di mana ragragna aya tah saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teteh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri geulis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teteh Bima ada lain eta ieu agan abdi manyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureuleung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh arimi nu dibantingkeun ku aing bener ampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan mun manehna ge nya tah kitu pek aya nama geulis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep Ulah tumpas tampi orai tobat ieu teh naon nanaonan sia hei naon nanaonan nanaonan atuh we nu aya mah nanaonan jeung kikitian geuning deui si Syarukan tobat ampura arimi ya daya waglanana kaula nu ai sugan teh tapi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuh da katarik kataji ka pati-pati ku salira seur jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud naha ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran
muga salira Kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh kacinta kaula. Aku terima Harimbi. Nuhun kaula nuhun. Hidimbe. Tobat. Aduh, Meningakeun kaula nun itu teh Kakang Arima pun lanceuk. mana teh? Itu. Adi aing bejana disiksa Hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidimbe. Wala dia balat. Kula. Belah mana adi aing? Jamar padi sidi campurana panganan anu balara tanuna usudana salamatnya Belah kamana si Aceh? Purba Kesa Dan boa-boa adi aing aya nu maehan. mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu. Iya. Boa adi aing gugur di pangperangan. Aduh, asyik boa-boa. Hidimbe. Harimbe. Asyik. Dewi Arimi sumping kapayunan Irakana datan niratanga deman. Satu. Saha? Datan niratanga deman ewa pakulingan rana. Dene irah ingkang prata. Saha paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih. Hapunten anu ditendak kaula nun Raka Prabu. Saha Ningakeun Purba Kesa ieu teh lanceuk maneh. Raka Prabu ieu teh Rai Arimi. Wah, sia. Wah, Arimi nanahaun Arimi. mancing teteh beraku hari begitu Dek nipu sia. Atawa ngejebak aing. Awewe di mana ye? Ieu teh Rai Raka Prabu. Lain. Kurang ajar. Aduh, nguningakeun kaula nu. Lain sia kurang ajar. Tobat. Laras ieu teh Rai. Sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu. Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh. Ngejebak sia ka aing. Lain Raka Prabu sanes asyik Arimi. Silaras pisan ieu teh penasti kasayang tumampara. ya ini Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima. Lain. Tobat. Pindah tang. Tobat. Untun salamet. Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Ku aing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning pelayan. Wah, ieu.
Wayap. Ba. Aya. Edan sia. Melayu. Aduh. Waduh, jang ragot dulu tuh. Wah, ai suka temu aki jadina dulu. Jangan juragan Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Oh, si oreng ya. Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Paingan geblig cai nepi ka euneur. Bener, akang ngurukan teh. Menang beja teh ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk. Lauk. Sampai jangan Kadewe. kakak. Heeh. Teuing da lauk teh digelung. Ayo lauk sampai jangan. Sia. Kurang ajar. Coba sia. Saha sia? Aing pisalakeun arimi. Mana adi aing? Tadi nyampurkeun tadi aku ku sia. Penasti kasayang tumampara. Iya ini. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcek. Doh. Sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emel. Anu temahna arima mebes kana emel. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah! Dulu itu cai yang Dengan Buriawa tuh. lah. Pamuing kana gawir, Pak. Heueuh nyeta. Buriawa nya Itu cak buuk wah. Wah ngagedean gitu, Pak. Urang ka bawah banjir. ya Ririaban tuh. Kapan aya ka itu langsung ngalir tuh. Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu. Menang ku pabrik aqua. Jadi we pabrik cai ieu bisa diinumnya Pak. Heuh. Nah, pabrik cai dimanfaatkeun ke. Cing kira-kira cek Bapak ieu ngaranna naon ieu? Si walungan teh Pak anu pika ngalir itu ngogolok kok kalebak tuh. Wah, lu pada ngopi. Ngapain udah ngaplong? Ngopi dong, gua ngopi. Urang ngaranna nek kali rambut jang. Nah, itu tidak sirasaina deuleu. Saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan. Ririaban. Teu sangka euy. Jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu. Hirupan yang di dieu mah ye. Pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara. Betul, betul. Ada manfaatnya mah. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heuh, kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh.
jadi kusyurtangkalanya Pak cek dewek oge bakal jadi negara subur makmur gemari Pahlo Jinawi aman Santosa Kertala Harja Duin menang jodoh ongkoh Juragan Bima pasti di rapalan nanti meureun muah jika nyatenya Pak jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teh nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tagning siling apa ieu apa abdi teh guguru ka Ustaz Tete Tete mana Tete nong syukur jang tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu Juragan Bima kenging jodoh tangtosna di rapalan panginten gede pusir dayeuh Pringgandani ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinanggih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman Santosa Kerta jeung Laharja amin ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka 1